Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sarehat sadayana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wilujeng patepang deui sareng Bapak ayeuna urang dina pertemuan katilu bab sisindiran ya. Pertemuan pamungkas sateuacan dilajengkeun mangga urang ngadoa heula mangga pimpin ngadoa. Sateuacan diajar hayu urang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Thanks. Yang sehat tur nuhun Ibu KM. Ketingali? Oke. Ketingali Pak. Mudah-mudahan jaringanna lancarnya. Ngarang sisindiran, misalnya pertemuan katilu materi sisindiran. Tujuan pembelajaran sabada proses pengajaran ieu rengse hidup dipiharep tiasa mengarang dan menyampaikan secara tertulis sisindiran hasil karya sendiri ya, janten hasil karya sendiri tekenging kopas tina internet ya, mengarang terus menyampaikan dalam bentuk tulisan engke ngadamel feed Instagram berbentuk poster. Nah, sistem penilaianna dina panglawungan dinten ayeuna mah teu aya ulangan ya, kumargi anu dinilaina engke bakal keterampilan janten kangge ulangan-ulangan mah atos dina panglawungan kahiji sareng kadua. Janten kangge nilai pengetahuan harian mah kayak dicanak rata-rata tina nu kamari nya. Nah, penilaian kangge dinten ayeuna nyaeta unjuk kerja. Hasil kerja membuat poster teks sisindiran untuk diunggah ke media sosial ya. Terus sikapna oge seperti biasa bakal dinilai salami panglawungan ayeuna, tanggung jawabna, percaya dirina, kejujuranna, kedisiplinana, oge komunikatifna ya. Eta kangge sistem penilaian. Darah kurang lebat ya. Oke. Cobi. Dea, baca Dea. Beli kue si Keller, meulina di pasar Cina. Ulah poho make masker, sangkan teu keuna corona. Nah, ieu contoh poster ya, poster anu dilebetna aya Instagram aya sisindiran, terus backgroundna patali sareng eusi sisindiranna. Nya janten ieu nu kieu nu engke bakal dipidamel ku hidup nu dinten ayeuna bakal dipidamel ku hidupnya. Nah, sateuacan ngadamel nu kieu. Nah, hidup kedah berlatih heula ngarang sisindiran nyaeta paparikan sareng rarakitan tong seueur-seueur teuing cekap 2 bait nya, sabait paparikan sapada paparikan sapadana rarakitan nya, janten paparikan hiji rarakitan hiji nya. Dap kulan Pak naon nu ngabedakeun paparikan jeung rarakitan teh? Lamun paparikan mah da aya kata nu diulang di bagian cangkang sareng isina. Oke. Cangkang sareng isina beda. Sami aya nu diulang. Oh, oke. Nah, janten kade nya ngemutan deui. Paparikan jeung rarakitan anu ngabedakeun teh aya pengulangan cenanya, aya mindoan kawit. Naon cenah eta teh? Janten dina rarakitan mah kata awal kecap mimiti dina padalisan kahiji sami sareng kecap mimiti dina padalisan katilu. Kecap mimiti padalisan kadua sami sareng kecap mimiti padalisan kaopat. Jadi aya nu diulang saur Dafa teh mah. Lamun dina paparikan mah teu diulang ya, janten bebas bade benten ge sadayana teu nanaon. Ya, kade ngemutan deui tah. Jejer atawa tema eusina ngeunaan corona. Nya ngeunaan corona, patali sareng corona bebas bade ngeunaan adaptasi kebiasaan baru, bade ngeunaan sakola,
misalkan sekolah online bade ngeunaan naon wae oge mangga nu penting mah berkaitan dengan corona. Ya. Nah, terus dina nulisna perhatikeun padika nulis sisindiran nu minggu kamari teh nya. Nulis sisindiran anu huruf mimiti pada lisan kahiji ageng kapital ditungtungan ku koma. Pada lisan kedua huruf mimitina alit ditungtungan ku titik. Pada lisan katilu huruf mimitina kapital ditungtungan ku koma. Pada lisan kaopat huruf mimitina alit atau non kapital dituntungan ku titiknya. Janten penulisanna sapertos kitu. Nah, ngadamel dua sisindiran ieu ku Bapak dipasihan waktu 5 menit. Cekapnya? Cekap? Cekap? Oke. Cekap. Nah, pamitos rengse mangga ku hidep diketik di WA grup. Ya, diketik di WA grup supados engke katingali bilih aya anu kedah dilereskeun urang sakantenan dibahas nya janten dibahasna di WA grup. Wios teu kedah ditulis tangan heula atanapi bade ditulis tangan dina buku heula mangga. Terus diketik mangga. Bade langsung diketik mangga. Tong hilap ciri-cirina atau syarat-syaratna jumlah ngangna kedah 8, tungtungna kedah murwa kanti, terus kedah tiasa ngabedakeun paparikan sareng rarakitan. Waktosna 5 menit der ah. Sok Bapak mantau dina WA grup. Oke, Nabilah. Abdillah ka tukang cukur ti masjid salat Jumatan hirup mah kudu bersyukur tos dibere kasehatan. Oke. Kudu bener jadi jalmi sabab mengeuna hirupna. Kudu diajar di bumi sabab keur aya corona. Oke. Padil ulah datang kanu laut bisi kaleuleup panana ulah datang kanu maut bisi tepa ku corona. Padil bisi kaleuleup ngangge biasanya jadi anu na piceun terus dihijikeun nulisna kumargi kan eta mah kata kerja. Pami kata kerja mah nulisna dihijikeun, pami nuduhkeun tempat sapertos tadi saha ria nya ka payun. Nah eta mah dipisahkeun, pami kalelep eta dihijikeun nya. Kalelep. Terus panana kan nami nya. Tah N nu mimitina kapital. Ya. Oke. Jajan lemper di Mangkima. Nah, Mangkima ge nami? Ya. Nanu ka na kapital. Kumargi nami jalmi nya. 4.000 harga pasna. Jaga jarak jeung sasama ngarah teu beunang. Nah, teu beunang. Kan eta huruf E na teu kedah ngangge curak. Tong dicurakannya teu beunang corona. Oke. Nah, janten eta atos
dikoreksi ya, mangga kayak dilereskeun, pamitos leres tiasa dilajeng karena bagian evaluasi nyaeta ngadamel feed Instagram ya. Nah pituduhna petunjukna, nah, sok lajeng Dava bari dilajeng ya. Nah pituduhna, nah prak nyieun poster atanapi feed Instagram nu di jerona aya gambaran atau ilustrasi nu ngagambarkeun eusi sisindiran dieunaan hidup nya. Nah nu tadi tos dikarang, anu tadi tos dikoreksi, mangga pidamel ngadamel posterna sapertos nu contoh teh nu ieu nya tah. Nah ngangge backgroundna mangga sesuaikeun sareng eusi sisindirana. Tiasa searching we ka Google background namanya, bade backgroundna kartun, bade backgroundna asli jalmi, mangga bebas teu langkung hidup. Bade ngedit nyalira pami tiasa oge henteu lami mah mangga. Nah saatos didamel tos beres tuluy diupload di feed Instagram sewang-sewangan ya. Tadi teh gaduhkan Instagram diupload, janten hidup ngadamelna 2 foto 2 poster, nu hiji paparikan, nu hiji rarakitan. Berarti engke diuploadna 2 slide ya, 2 slide. Tag Instagram Bapak jeung Instagram sekolah ya. Instagram sekolah mah terang kan ya, terang SMKN 8 Bandung. Tah Instagram Bapak ieu nu dihandap nu Muhammad_Yogi_Hamdani ya. Nah di tag. Terus dina captionnya contoh ya, dina captionnya tulis anu tadi ku hidup ditulis di Google di WA group nu tos dilereskeun. Nah copy pastekeun we kana captionna, janten ditulis deui dina captionna sisindirana nya. Nah terus saatos sisindirana dihandapeuna tulis nami hidup, nami lengkap, misalkeun Ria Juliarti _11 TB4 misalnya. Terus Cece nya tulis deui tadi mah di tag dina foto. Nah ayeuna mah tulis deui dina caption IG sekolah sareng IG Bapak _na SMKN 8 Bandung terus kelas Sunda ya. Kartos dugi ka dieu aya heula nu bade ditaroskeun? Kartos. Nah, ke contona sapertos kieu. Ya. Engke bakal janten kieu contona. Ke berarti di slide nu kaduana ieu mah kan paparikan, berarti dina slide kaduana rarakitan. Nah, pami atos di posting ka Instagram, ku hidup di screenshot. Di screenshot. Nah, pami tos di screenshot lebetkeun screenshotanana karena Google Form. Formna aya dina chat nya, aya dina kolom chat. Kartos? Kartos? Oke.
Kayak bari ngantosan nu tiluan deui. Nah, enten alhamdulillah kangge materi sisiniran panginten rengse dugikeun ka panglawungan katilu ieu kayak minggon payun urang gentos deui bab ya. Alhamdulillah oge sikap penilaian sikap sapertos biasa hidup sae ya, komunikatif, tanggung jawab, oge jujur tadi katingali tina sisiniran anu dipidamelna. Alhamdulillah katinggalina kenging karangannya liranya teu aya anu nyomot tina Google ya. Janten kejujuranna sae. Nah, yo alhamdulillah sararae kreatif ya, kreatif tiasa ngadamel poster feed IG anu wah malotekar pokokna mah sae, bapak mah teu tiasa gitu nya. Nah, mudah-mudahan langkung sae ka payuna. Alhamdulillah hatur nuhun. Nah, ayeuna tos 855 bari ngantosan anu teu acan. Nah, kumaha salami panglawungan tilu panglawungan ieu ngeunaan sisiniran resep? Kumaha resep? Rame. Oke. Sono janten sono ka sakola nya, mending diajar di sakola di bumi. Di sekolah. Sekolah, kayak orang tepang di sekolah. Mudah-mudahan tahun payun mah tiasa ka sekolah orangnya tahun ajaran payun mah. Oke. Nah, hidup jadi terangnya naon sisiniran ngabedakeun paparikan sareng rarakitan kumaha tos tiasa ya nama? Tos tiasa ya. Tos tiasa. Oke, Kade teras dina ngadamel sisiniran tadi teang ngitung ngangna Kade perhatoskeun deui nya. Nah, sambil ngantosan nu teu acan ya alhamdulillah padil atos berarti kantun dapa sareng Hanet pamit telepat mah nya. Nah, mangga urang tutup we heula ieu panglawungan KM mangga pimpin deui doa kangge sateu acan dibubarkeun. Saat cepat, ayo urang ngabogaan sasarangan, ngadoa di kawitan. Rengse. Alhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.